Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ieu urang ngalajengkeun hanca darasan urang kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Abdullahi ari ieu eta Abdullah pi mangzilihi di imahna Abdullah. Abdullahi ari Abdullah pi mangzilihi di imahna Abdullah teh mithalul adabi eta pirang-pirang conto adab wa nidhami sareng rapih. Ya getasilu ibak itu Abdullah kula sobahin dina tiap-tiap subuh, pagi-pagi, isuk-isuk, wa masain sareng sore-sore. Wa ya'tani sareng merhatikeun ieu Abdullah binadhofati malabisihi kana rapi kana bersihna pirang-pirang pakaian Abdullah wa kutubihi sareng pirang-pirang kitab Abdullah. Wa yadha'u sareng nyimpen ieu Abdullah kana itu kutub murattabatan halna anu rapih fi mahallin khosin dina tempat anu khusus. Wala yatamakhatu sareng henteu nyingsringkeun ieu Abdullah fi saubihi dina pakaian Abdullah au fil jidari atawa dina tembok. Walakin tatapina pil mangdili dina sapu tangan. Wala yabsuku sareng henteu nyiduh ieu Abdullah alal qaati di kamar. Wala yuwasihu sareng henteu ngotoran ieu Abdullah al abwaba kana pirang-pirang panto. Wala yaktubu sareng henteu nulis ieu Abdullah fil judrani dina pirang-pirang tembok. Aw yatasallaqo atawa naik ieu Abdullah al asjaro kana tangkal. Walayal aba sareng tara ulin ieu Abdullah biromyil ahjari ku maledog pirang-pirang batu. Kailayak siro supaya pepes ieu tangka kailayak siro supaya mepeskeun ieu Abdullah al-juza janawapidi kana pirang-pirang kaca jandela. Au yu'dhiya atawa nganyeri Abdullah goirohu kalian Abdullah. Wa kana sareng aya saha Abdullahi Abdullah yusopihu eta sok musopahah ieu Abdullah walidayhi kadua kulotna Abdullah wa ikhwanahu sareng ka pirang-pirang dulur lalakina Abdullah wa akhawatihi sareng ka pirang-pirang dulur awewena Abdullah kula sobahin dina tiap-tiap isuk-isuk wa masain sareng sore. Wala yadkhulu sareng teu asup ieu Abdullah gurpata ahadin ka kamar salah saurang min ghairi istidzanin kalawan henteu aya idin. Wala yuhibbu sareng henteu mikaresep Abdullah aya jelisa kana yen diuk Abdullah mal akhdami sarta pirang-pirang pembantu. Wala yukhbiru sareng henteu ngabejakeun ieu Abdullah ahadan ka salah saurang bima kana perkara yaqo anu tumiba ieu ma pi mangzilihi di imahna Abdullah. Wa min adatihi sareng eta tetep tina kabiasaan Abdullah teh aya nama ari sare Abdullah mubakiran halna anu awal. Wa yaquma sareng gugah Abdullah mubakiran halna anu awal. Wa ayuhafidho sareng yen ngaraksa Abdullah ala sholawatihi kana pirang-pirang salat Abdullah. Wa yutoli'a sareng ningalian Abdullah durusahu kana pirang-pirang pelajaran Abdullah.
walayal aba sareng teu ulin Abdullah illa fi waqtil la'bi kecuali dina waktu ulin. Wa ayasma'a sareng yen ngadangukeun Abdullah naso iha abihi kana pirang-pirang nasihat bapakna Abdullah wa umhi sareng ibuna Abdullah. Bizalika kulantaran ieu anu kabeh yanalu nampi Abdullah yanalu nampi saha Abdullahi Abdullah ridho walidayhi kana ridho dua kolotna Abdullah wa ahlihi sareng ahlina Abdullah wa ya'isyu sareng hirup Abdullah ma'ahum sarta anu kabeh sa'i dan halna anu bahagia masruron tur anu bungah sakitu heula wallahu a'lam bishawab.